Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Henteu nyaritakeun mun Sirawing teh mitoha lalakina ngan milu reueus dina hatena, sabab tetela ngaran Sirawing masih loba anu ingeteun ejeng nyahoeun, nandakeun lampah Sirawing dina waktu anu katukang ngadatangkeun rasa simpati pikeun jalma loba. Bapak terus terang jadi ngabayangkeun tahnya lamun teh mah si topeng mayit eueuh nu mampu ngungkulan, wah bisa sangsara saumur-umur pangeusih lemur. Anu ngareunah jeung senang mah nya si topeng mayit we jeung anak-anak buahna. Init ka lembur anu sejen upama teh mah pindah nya tetep be bakal sarua, sabab pupuh lemurna tunduk patuh ka si topeng mayit. Padahal mah nya jol atuh Sirawing datang ngalakukeun tinakan. Ayu manganti neuteup antep ka bapa warung, manehna bisa ngamaklum kana perasaan si bapa warung. Dapugu anu ngarasakeun langsung tina akibat pangaruh ejeng kekawasaan si topeng mayit dina kahirupan sapopoe. Urang memang kedah sabar, Pak. Abdi gaduh kayakinan Sirawing oge moal cicing, Pak. Ngan setiap tindakan anu dilakukeun memang kedah make tinimbangan. Sabab pikeun ngungkulan si topeng mayit henteu ngan ukur si topeng mayitna hungkul, Pak. Tapi oge anak-anak buahna anu ngabdikeun diri ka manehna. Memang bener kitu Nyai. Kadinya jalan pamikiran Bapak oge tungtung nama. Kan piraku we ketang lamun teh mah Sirawing geus nyahoeun kana ieu kaayaan, kajahatan make jengeuk diantepkeun segala rupanya. Da milu prihatin meureunan kangaranan rahayat loba anu henteu baroga dosa jadi korban mah. Laras kitu, Pak. Nya urang doangkeun we atuh, Pak. Mudah-mudahan Sirawing buru-buru datang ngalakukeun tindakan sangkan rahayat anu teu boga dosa lepas tina cengkreman si topeng mayit. Eta pangintennya, Pak. Harapan urang mah. Ayu manganti geus ngarasa cukup ngobrol itung-itung nyilidik ngeunaan kaayaan ejeng kakuatan pagoron topeng laras anu dipingpin ku si topeng mayit. Harita terus amitan rek neruskeun deui lampahna. Ngan sajeroning indit neruskeun lampah. Ayu manganti bingung deui bae kudu ka mana anu dituju supaya bisa panggih ejeng Sirawing atawa bisa sekaligus tepung ejeng Saraswati. Anu nurutkeun keterangan ti Mbah Camati Sakti mah apan Saraswati teh ditulungan ku Sirawing.
anu jadi bingung keur ayu manganti sabab teu nyaho terus kamana lampah anu disorang ku si Rawing jeung Saraswati. Kudu kamana aing lumampahnya? Mun seuk nyaho mah kamana lampah anu disorang ku Amarawing jeung Ibu Saraswati? Aing puguh deui dina lumampah teh. Sedengkeun ayeuna aing teu nyaho kudu kamana ieu. Nu jelas kudu bisa buru-buru panggih ieu mah jeung Amarawing. Hayang ngabejakeun ngeunaan kakuatan pagurun topeng laras anu dipingpin ku satopeng mayit. Jelas kudu bisa buru-buru ketepikeun ieu mah ye. Henteu bisa diantepkeun lila-lila ieu mah ye. Kanca ejeng meuweuh pangaruh ejeng kakawasaan satopeng mayit. Anu tangtun oge bakal jadi ancaman keur kahirupan jalma loba. Oge ancaman keur dunya kajawaraan. Cacakan baca mati sakti oge jago kolot ngabdikeun diri ka satopeng mayit. Nah bener kitu ilmu satopeng mayit teh luar biasa. Bisa kitunya diungkulan ku Amarawing. Ayu manganti jadi ngabayangkeun upama dina seueuna si Rawing anu jadi mitohana patutunggalan ijen jajaten ngalawan si topeng mayit. Terus tetela si topeng mayit anu unggul geus bisa dipastikeun kulawarga si Rawing mah bakal pangheulana dibasmi. Mun teh mah dina seueuna engke Amarawing ijen jajaten ejeng nu ngaran si topeng mayit. Terus si topeng mayit anu unggul geus bisa dipastikeun kulawarga si Rawing mah bakal pangheulana anu ditumpur ludeskeun. Sabab laras anting pasti geuleuheun pisan ka kulawargana si Rawing kaasup ka diri aing. Mending keneh ngeureuyah lumampah ayeuna mah sugan we bisa panggih jeung Amarawing katut Ibu Saraswati. Sanajan masih keneh bingung bari taya kapastian kudu kamana lumampah. Harita ayu manganti ngeureuyeuh deui leumpang. Caturkeun harita si Rawing jeung Saraswati tepi ka imah anu dipake ku Mbah Camati Sakti tea. Waktu ditingali ka jero imah ku si Rawing jeung Saraswati, tetela di jero imah teh geus taya sasaha. Beuki salempang hate Saraswati ningali kanyataan anu saperti kitu. Cilaka ieu mah Kang Rawing. Geus pasti ayu manganti dibawa ku si Aji Sutra. Sabab manehna memang aya kepanasaran keneh lantaran bogoh teu kalakon. Palang siang Kang, ieu mah kudu buru-buru diteangan. Sarta sing tepi ka panggihna Kang. Ke laman tenang heula Raswati, sagala rupa oge mun dibarengan ejeng gempeur urang sok riweuh sorangan. Sok urang diuk heula ye bari leureuhnya. Saraswati jadi beuki penasaran hatena. Sabab keayaan si Rawing mah sigana teh tetep be tenang. Sakitu geus dijelaskeun ngeunaan jaka sinangling terus deui ayeuna ngeunaan ayu manganti. Abdi mah aneh, henteu ngarti ku Kang Rawing. Betenang-tenang bae geuningan. Sakitu ku abdi tos dijelaskeun ngeunaan jaka sinangling, terus ayeuna ngeunaan ayu manganti. Ieu sanes jijieunnan Kang. Bet naon anu tumiba ka jaka sinangling? Abdi ningali kieu Kang. Ulah dibarengan jeung ngambek yo. Katenangan akang mah ukur dumasar kana kayakinan. Nya. Nu mah kawasa adil dina ieu kahirupan moal make aya istilah salah tauran Raswati. Salah tauran kumaha maksud Kang Rawing teh? Nya, hartina salah muarek pahili jeung bener. Laku lampah hade buahna oge kahadean. Ngan kadang-kadang jiwa ejeng hate jalma sok rajin dicoba ejeng diuji. Teu aneh lamun menang cobaan atau ujian. Seperti halna anu katingali ku Saraswati, jelas eta mangrupa ujian. Pikeun keteguhan hate yakinna kanu maha kawasa, yakin kanu maha suci, nu boga ieu dunya katut pangeusina kitu tah Raswati. Janten maksud Kang Rawing mah mohon aku mah kitu kaayaan anak urang jaka sinangling anu salaresna teh. Tah lebah dinya mah akang teu bisa miheulaan anu boga nya. Jadi kumaha engke belah brehna. Sabab lamun ku akang dicaritakeun ayeuna sarua jeung ngaleuwihan atawa ngaleuwihi nya. Lain tangkal kalapa di dieu mah nya. Nginum dawegan ejeng kulub duren ngeunah meureunannya.
Tuh Kang Rawing mah kitu. Abdi ngajakan ngobrol sabenerna teh terus ka mana karep geningan. Tos kolot atuh ayeuna mah Kang. Sageuy dirobah adat-adatan teh Kang. Geus puguh apanan urang teh keur ngobrol ayeuna teh yeuh Saraswati. Namun keur dahar mah meureunnan kudu puguh dahareunna nu. Keun soal aja kasih nangling mah Kang. Da saur Kang Rawing oge tos kitu kajadianana. Mung ieu we ngeunaan ayu manganti Kang. Mangkaning si Aji Sutra teh boga karep hayang nyungsi diri nyorang badan ayu manganti. Hayang muaskeun nafsu setana. Urang kedah tiasa nulungan Kang. Nu matak akang ayeuna keur mikir ieu teh yeuh. Kudu kabana urang neangan ayu manganti. Da puguh disusul ka dieu mah geuningan yo nyamos eueuh di tempatnya. Nya pastina oge dibawa ku Aji Sutra Kang. Nu matak kudu diteangan ieu manepikeun kapanggihna ieu mah yo. Cantang tu dibawa ku Aji Sutra Raswati. Ulah waka yakin nya. Sabab kangaranan yakin mah kudunya geus kajadian. Eta mah kakara di lelebah jeung di paparah dibayangkeun ku pikiran Raswati. Narte Janten ayeuna kumaha tuh Kang tinakan urang teh? Nya tinakan urang ayeuna mah nya neangan ayu manganti we. Mudah-mudahan bisa kapanggih. Dari geus kapanggih mah meureunnan pastina oge bakal tepung. Teu bisa soteh ayeuna panggih meureunnan we acan tepung. Pan kitu tah Raswati. Tuh da kitu Kang Rawing mah dianggap heureuy wae nanaon teh. Urusan keselamatan jiwa ieu teh Kang. Bet ku tenang-tenang bae kitu Kang Rawing mah. Nya urusan jiwa, urusan nyawa. Ngan ari nyawa nah boga urang sorangan kitu. Pan urang mangan ukur sakadar aakuanan ngaku lantaran dumeh dipercaya ku anu boga. Kek lanan. Da ari lumampah dibarengan ku hate jeung pikiran Raswati anu tagiwur mah jadi mawarusuh teu puguh. Nu matak cek akang oge tenangkeun heula hate jeung pikiran Raswati nya. Saraswati jadi ngarti moal samata-mata si Rawing anu jadi salakira nembongkeun sikep anu tenang saperti kitu. Lamun memang can yakin ngeunaan kaayaan anu bakal disorang. Saraswati narik napas panjang bari terus kedal deui lisan. Nyari tos kitu mah henteu langkung Kang Rawing we. Nu jelas abdi manggiringan belah kumaha saena Kang. Kangaranan salaki kedah bisa disalindungan ku anu jadi pamajikan. Nu matak cek akang oge tenang heula nya. Lain inget ye waktu urang keur ngora nya. Ari panggih jeung lalampahan anu saperti kieu teh. Ayeuna geus rek incuan masih keneh we aya wae nya cocoba atawa ujian teh. Ngan urang kudu bagja Raswati. Sabab dipercaya kuno boga ieu dunya jeung kahirupan diuji nya dicoba nya kuat jeung henteu yakin jeung henteu urang kanu maha wenang nya. Apan urang terus diuji jeung dicoba teh tanda urang insan anu kapilih. Kitu we ngubaran manehna mah nya da arek saha deui atuh ngubaran ari lain diri urang sorangan mah Raswati. Kangaranan sikep jeung pamadegan si Rawing anu jadi salakina geus saperti kitu. Saraswati geus henteu bisa paloba-loba deui carita. Ngan Saraswati boga kayakinan si Rawing anu jadi salakina piraku make rek cicing dina nying hareupan eta kanyataan.
cukup leureuh. Si Rawing ngajakan deui neruskeun lampah ka Saraswati. Tah, geus meujeuh na ieu ayeuna mah yeuh, ngeureuyeuh deui lumampah Saraswati. Ngabujang ka mana ayeuna urang teh Kang Rawing? Nu jelas urang kedah bisa tepung jeung Ayu Manganti ya. Sabab dirina aya dina cengkraman bahaya, Kang. Nya ayeuna mah urang lumampah be nurutkeun pangajakna sukunya supaya bisa panggih jeung Ayu Manganti. Nya anu manggihkeunana mah waktuna jeung anu wenang marengkeunana. Ayo urang ngeureuyeuh deui. Geus kitu mah, duanana terus arindit ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun harita Ayu Manganti anu lumampah bari jeung taya tujuan anu pasti. Dina harti kudu ka mana anu dituju. Ngan harepan taya deui, kajaba ti bisa tepung jeung si Rawing katut Saraswati. Pentingna panggih jeung si Rawing hayang ngabejakeun hasil panalungtikanana ngeunaan paguron topeng laras anu dipimpin ku si topeng mayit. Geus kitu be meureunnan diparengkeunana. Ayu Manganti dina waktuna keur lumampah bet diparengkeun pasarandog jeung laras anting katut si topeng mayit anu keur lunta rek neangan si Rawing. Rek ngejat indit Ayu Manganti nyingkahan geus kagok lantaran kaburu katingali ku si topeng mayit jeung laras anting. Antukna kapaksa ngeureunkeun lengka sukuna. Laras anting ngareret ka si topeng mayit anu jadi salakina terus nyarita. Abdi penasaran, Kang. Lamun teu ngalakukeun tindakan ku sorangan, nu ngabereskeun si Ayu Manganti leuwih hade abdi langsung, Kang. Di mana abdi teu mampu bantu ku akangnya. Si topeng mayit henteu ngajawab ukur nyerenge seuri. Bari awakna ngagajleng ngalayang ka tukang, terus diuk di daluhur batu ngawaskeun ka lebah laras anting jeung Ayu Manganti. Laras anting ngalengkah maju ka hareupeun Ayu Manganti. Dua teutepan bantrok, laras anting nihelaan nyarita dina sikep jeung caritaan anu galak, nandakeun hate anu kapangaruhan ku rasa kacecep ka Ayu Manganti. Diparengkeun akhirna mah urang panggih di dieu Ayu Manganti. Kuring geus mere parentah ka Mbah Camati Sakti, tapi maneh masih keneh aya mili. Tapi ayeuna Kang ngaranan tepung langsung jeung kuring di dieu, ulah ngarepkeun bisa ngaloloskeun diri sia. Ayu Manganti nenangkeun geteran hatena. Dadi henteu-henteu oge jeung jalma anu ayeuna di hareupeunana nyatana laras anting kungsi aya hubungan anu hade. Bet beda jauh pisan sikap pribadina laras anting upama dibandingkeun jeung waktu anu katukang. Tapi Ayu Manganti oge sadar laras anting memang geus kapangaruhan ku rasa cecep jeung kageuleuh ka dirina. Taya hartina nembongkeun sikep jeung caritaan anu hade ka jalma saperti laras anting. Bagaya laras anting, kuring mah make jeung rek ngaloloskeun diri, sabab memang hirup di alam dunya geus eueuh hartina pikeun diri kuring. Lantaran kahirup kuring geus leuwih teu heula diruksak ku jalma saperti anjeun, jalma anu geus teu mikirkeun deui dosa. Kang angling anu teu tuha dosa nepikeun ka ajalna. Kahayang anjeun memang kaleulewihan jeung teu boga rasa kamanusiaan laras anting. Mentah hadiah mas kawin sirah Kang angling jeung kuring. Kanyataan anu kudu ditarimakeun Ayu Manganti. Bongan anjeun geus ngancurkeun hate jeung cinta kuring. Sakuduna maneh ngarti, lain terus mentingkeun diri sorangan. Jalma anu teu nyaho malas budi, nu matak tarimakeun dia akibat anu bakal tumiba dina waktu ayeuna sia. Ayu Manganti memang geus nekad pikeun dirina ngarasa eueuh hartina hirup oge puguh keur diteangan jalan pipatieun. Sabab jaka sinangling anu jadi salakina estu ngan ukur tinggal ngaran. Leuwih bagja keur dirina upama bisa nyusul anu jadi salakina di alam kalanggengan. Paneuteup Ayu Manganti beuki seukeut. Dina sikepna anu tandes harita terus nyarita deui. Geus henteu kudu bade carita laras anting. Lamun memang boga karep rek binasa ke diri kuring, sok laksanakeun. Laras anting anu salila jadi pamajikan si topeng mayit geus dilatih dina hal jurus. Ngarasa gede hate
bakal mampu ngungkulan ayu manganti. Numatak harita langsung ngawangun pasangan. Kaayaan si laras anting ayeuna ulah disaruakeun ejeung waktu anu katugang deula ayu manganti. Ayeuna bakal dibuktikan kumaha kamampuan si laras anting. Poe ieu mangrupa poe panungtungan keur maneh ayu manganti. Ayu manganti seri sinis ngahaja mapanas laras anting supaya beuki nafsu. Kangaranan tarung dibarengan ejeung nafsu tangtu bakal loba kalemahanana. Kitu jalan pikiran ayu manganti dina waktu harita. Nyapiraku boga salaki kajago anu ngaran si Topeng Mayit. Teu bisa kena jurus-jurus acan mah. Jurus pasrah diri ku kapaksa lantaran gagal cinta. Jurus putus cinta bareng eta teh nya. Berem saharita beungeut laras anting beuki muncak amarahna. Sapasang panona jadi semu anu hurung. Setan sia, jalma seperti maneh memang geus teu bisa dibere diampun deula. Tarimakeun sia nasib anu bakal tumiba seperti hana nasib si Jaka Sinangling sia. Apyat. Laras anting sigana bae geus teu kuat ku amarah. Manehna luncat maju darajang. Ayu manganti memang geus sayaga diri ti anggalna. Ayu manganti oge ngarti laras anting salila ieu tangtu dilatih ilmu silat ku si Topeng Mayit. Kangaranan si Topeng Mayit anu ngalatih tangtu be ilmu silatna teu bisa dianggap enteng. Si Topeng Mayit henteu loba carita sigana teh. Ukur ngawaskeun kalebah laras anting, panona bangun anu henteu ngicep-ngicep terus merhatikeun kalebah laras anting. Panarajang anu dilakukan ku laras anting memang cukup hebat, tapi ari hayang sekaligus ngarubuhkeun ayu manganti mah tangtu be teu bisa. Ayu manganti masih menang pangalaman, lian teh eta laras anting tacan lila dilatih ku si Topeng Mayit. Tangtu be tahapan ajen pangartina masih keneh disahanapeun ayu manganti. Lumangsungna tarung antara laras anting jeung ayu manganti tetela jadi bahan perhatian dua jalma anu harita ngahaja nyumputkeun diri dina lebah ririmbunan tatangkalan. Eta dua jalma teh tayalian ti Sirawing jeung Saraswati geuningan. Saraswati satadina mah ngajakan Sirawing supaya gancang keluar nembongkeun diri. Tapi Sirawing nyarankeun supaya tetap cicing heula hayang ngabandungan kana kajadian anu bakal lumangsung. Ningali tarung geus lumangsung, Saraswati salempang ku kasalametan ayu manganti, harita nyarita deui ka Sirawing. Kang Rawi, leuwih hade aya nama urang nembongkeun diri Kang. Sabab lamun urang tetep di dieu, ayu manganti bakal letik hate Kang. Ari kitu mah ningali aya urang pan regreg, kitu ari cek abdi mah. Tenang cek akang oge. Sanajan laras anting katinggalina garang jeung bayangan, tapi akang boga kayakinan ayu manganti bakal tetep bisa ngungkulan anu jadi lawan. Eueuh ti dituna jelema diajar silat ka karasa kedeung jol terus jago nya. Kalah kumaha oge tetep ayu manganti anu bakal menang angin. Nu mata henteu kudu leutik hate keun heula antepkeun nya. Ulah gempeur teu puguh cek akang oge. Tapi jalma anu keur disingarepan ku aya manganti teh Kang, kawilang jalma anu kejemjeng telenges dina tindakanana. Si Topeng Mayit pasti moal cicingeun Kang. Manehna bakal ngabantu ke laras anting pastina oge Kang. Lamun si Topeng Mayit ngabantu mah atuh akang oge nya moal cicingeun Saraswati. Ngan urang ulah wakan nembongkeun diri. Sabab akang hayang uji yeuh nepikeun ka mana kawaspadaan jalma anu ngaran si Topeng Mayit nya. Paingan jalma loba anu sieunneun ku si Topeng Mayit. Baju sing sarua bodas, beungeutna oge meuni sapapias siga kapas. Teu beda ti mayit hirup anu hudang tina kuburan. Ngan ieu yeuh lebah dieu mah eueuh tangkal nangkanya. Nah mani mun bari ngabubuhi nangka ngeunah meureunan yeuh. Kang Rawing maksa ku anger taun teh. Ulah dianggap heureuy Kang. Si Topeng Mayit mangrupa ancaman sanes bae keur ayu manganti Kang, tapi oge keur urang Kang. Nya sanajan sakumaha bahayana,
si topeng mayit oge tetep we jelema nya. Jelema seperti urang daharna kejo nginumna cai mun ngomong make biwil hitutna sarua tina bujur. Jadi henteu kudu make sieun nya. Mun aya jelema daharna besi nginumna lahar gunung hitutna tina tarang tah akang sieun. Eta jelema nu kitu ngaranna jelema luar biasa hartina istimewa nya. Nu matak tenang Saraswati nya ulah wakat tagiwur teu puguh hatena Saraswati jeung si Rawing merhatikeun anu keur tarung. Nyata laras anting bener-bener hayang ngarubuhkeun anu jadi lawan sabab harita terus-terusan ngarangsek ku panarajangna. Ngan tangtu be lantaran kaayaan Ayu Manganti anu leuwih kalati teu matak aneh lamun dina hal kecepetan gerak manehna leuwih punjul. Antukna panarajang laras anting loba anu keuna kalebah tempat anu kosong ngajadikeun laras anting beuki lila beuki panasaran hatena. Ayu Manganti henteu bisa lamun ngan ukur terus-terusan nyingkahan panarajang nu jadi lawan sarta tanpa ngabales kanu jadi lawan. Dina hiji kesempatan anu hade waktu panarajang lawan dihadang ku sapasang leungeunna aya kesempatan pikeun Ayu Manganti ngasupkeun jejekanana kana lebah iga burungna laras anting ngajadikeun laras anting ngegero kaget ejeng nyeri ngabangkieung mundur ka tukang. Suk kiuk dak des cedak des. Laras anting gancang mancuhkeun deui tangtunganana. Beungeutna beuki beureum napasna ngahegak terus nyelang ngareret ka lebah si topeng mayit anu diuk dina luhur batu gede ungeuk ka laras anting. Lantaran didinya aya si topeng mayit anu jadi salakina, laras anting tetep gede hate. Cek pikirna piraku rek ngantep upama dirina pinanggih ejeng bahaya. Laras anting saya gadei diri ngawangun pasangan netep kanu jadi lawan bari terus nyarita. Ulah maka gede hate maneh Ayu Manganti. Kuring can rumah sakit teh pangarti sia deuleu. Sanajan maneh boga ilmu anu leuwih hebat, taya istilah kudu munut ti pakalangan pikeun si laras anting dina waktu ayeuna sia. Ayu Manganti seri sinis bari terus nyarita. Ada lamun kitu laras anting. Ngan lamun ukur caritaan bari taya kanyataan eueuh artina. Buktina ayeuna kamampuan diri anjeun rasakeun si update ya. Laras anting dina waktu harita anu miheulaan maju narajang kanu jadi lawan. Ayu Manganti memang geus bisa ngukur kana tahapan ajen pangarti lawan anu jelas aya di sahanapeun ajen pangartina. Malah ayeuna jelas dirina keur meunang angin. Buktina tadi geus katingali kalemahan laras anting anu akhirna Ayu Manganti bisa ngasupkeun panarajangna. Laras anting memang beuki nafsu ejeng panasaran. Panarajangna leuwih garang tibatan tadi. Tapi pikeun ngarubuhkeun Ayu Manganti tangtu be teu ukur cukup ku nafsu ejeng kahayang hungkul. Malah Ayu Manganti anu geus nyaho kana kalemahan nu jadi lawan ayeuna bisa ngasupkeun deui bae sababaraha kali panarajangna kana anggota badan nu jadi lawan. Ngajadikeun laras anting ngajengkang ka tukang meh-mehan rubuh ngabebengkang. Suk kiuk los jerak dak jebrot jerbet des. Meh-mehan rubuh ngabebengkang laras anting dina waktu harita. Ngan aya kakuatan anu henteu katingali nahan kana awakna. Ngajadikeun laras anting bisa mancukeun deui tangtunganana. Saraswati ningali kana eta kanyataan katingali paromana hegar nandakeun hate anu tenang. Ngareret ka si Rawing anu jadi salakina terus nyarita. Hebat kan? Ayu Manganti tetela geuningan mampu ngungkulan lawan. Keun rek kumaha tah lamun geus kitu laras anting tindakanana nya. Nya ari laras anting mah katingalina tinggal kumaha si topeng mayit geranya ke Bandungan.
bakal aya perubahan anu di luar dugaan tempokeun geraya. Ayu manganti anu geus meunang angin bisa jadi kawalahan ke gara tempokeunnya. Napat bisa gitu Kang Rawing? Pan jelas ayo manganti aya di pihak anu unggul cek abdi mah. Nu matak cek akang oge ayeuna mah geus lain Laras Anting. Tapi si Topeng Majid nu matak urang Bandungan ke geranya. Harita Laras Anting ngarasakeun ayana geteran anu aneh. Eta geteran teh nyaliara ka sakujur badana. Teu beda ti geteran setrum anu saterusna. Laras Anting ngarasakeun awakna jadi harampang. Neuteup kanu jadi lawan bari terus nyarita. Maneh memang hebat ayo manganti. Tapi ngan ukur samat sakitu eta kahebatan teh urang teruskan tarung ieu sadela. Untuk kalau carita Laras Anting, lamun memang masih kena ngerasa penasaran jeung aya kawani, kuring bakal ngalayanan karena karap ejeng kayang anjeun. Kada siap ya. Laras Anting maju deui narajang. Manehna bisa ngarasakeun ayana parobahan dina gerakan ejeng tanagana. Ayu manganti ayeuna mah ngaranjuk kaget lain di kieuna. Sabab keayaan Laras Anting bener-bener robah lain baik kacepetan gerak panarajangna. Tapi kekuatan tanaga lapisanana jadi leuwih kuat. Sabab waktu bantro kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing, harita ayo manganti ngabangkieun mundur ka tukang kadorong ku kekuatan tanaga nu jadi lawan. Jeleng corlat suk dak geduk des Bangkieun dalideg. Jadi ayo manganti ayeuna mah anu ngagero kaget aja nyeri. Ayu manganti gancang mancukeun deui tangtunganana, ngatur napasna bari neuteup kanu jadi lawan sarta ngupat dina jero hati.